Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pamugi daramang sadayana. Sampurasun kasadayana ade ujangnya kasep nyai. Alhamdulillah tiasa tepang deui sareng Mas Il anu bade nyanak neraskeun deui dongeng anu dinten kamari nyaeta anu si kancil beutos beunang nya dina dongeng nu kamari teh tos katangkep ku Patani. Nah, dina kesempatan ayeuna urang lajengkeun deui kana dongengna nyaeta si kancil ditewak ku Patani. Teu kacatur lamina si kancil teh da keukeuh teu ngaku kitu tah. Sanes abi cenah nu ngaruksak kebon teh sanes. Abi mah ukur ngaemam 3 bontengna oge. Tah gitu kasauran si kancil teh. Si Patani teu percaya da geus puguh aya si kancil napel dina jebakan si Patani nya. Si Patani nyarios, "Hei kancil, maneh teh kop bae hayang ngadahar bonteng anu urang mah. Mesing beak 5 tawa 10 ge. Asal ulah ngaruksak ieu kebon anu urang." Gitu kasauran si Patani teh. Si kancil tuluy ku si Patani teh ditalian we beheungna teh si kancil teh ku si Patani teh dibawa ku urang mah cenah ka imah. Arek disate maneh teh kancil ku urang teh. Gitu kasauran si Patani teh. Lajeng ku si Patani teh dicanaknya diringkus kitu tah si kancilna teh. Diringkus teras dicanaknya ka ditu ka bumina tuluy we di papanggul ku si Patani teh. Barijeng si kancil hayo nyarios gogorowokan wae. Sajero si kancil keur dipanggulnya diringkus bari ditalian. Si kancil teh teras nyariosna teh kieu. Sanes abi cenah Patani anu ngaruksak kebon mah sanes. Ai kitu saurna ceuk si kancil teh. Si Patani nemalan, "Ganeng maneh teh kancil, geus puguh oge kabuktian maneh anu napel dina jebakan nangieun urang teh." Kitu saur si Patani teh. Teu kacatur lamina si Patani di jalan dugi ta ka bumi nya. Si Patani mikir, kumakeun cenah ieu si kancil yeuh supaya ameh teu kabur. Nah, kitu saur si Patani teh. Manehna teh da namina Patani tah. Neangan we si Patani teh neangan jang ngurungan si kancil. Aya nyaeta kurung, kanggo si kancil nyaeta kurung anu kawas hayam gitu tah. Lamun di basa urang mah carangka gede gitu tah. Lamun cek di lemur urang mah carangka gede gitu tah. Tuluy ku si Patani teh dicanaknya kana carangka gede. Tah kancil cicing di dieu. Ku urang ek di kurungan maneh di dieu. Tuluy ku si Patani teh si kancil teh dikurungan dina carangka. Dikurungan tuluy luhur carangkana teh nya dibeungbeuratan make badag atuh ngange batu anu agung gitu tah. Da supaya ameh si kancil teu kabur. Kitu pikiran Patani teh. Tuluy si Patani teh ngomong kieu ka si kancil, "Awas kancil, maneh montong wani-wani kabur ti dieu. Urang arek init ka pasar, arek meuli bumbu jang nyate maneh." Kitu saurna si Patani teh.
Tuluy si kancil teh curignya dina jero carangka teh. Teu kacatur lamina si Patani berangkat ka pasar ninggalkeun si kancil ai saurna mah cenah si Patani teh bade meser bumbu. Nyaeta kanggo nyate si kancil nyebutna mah. Si kancil bingung tidinya kumaha cenanya urang hayang keluar ti dieu. Kantos terang si kancil teh hewan atanapi sato anu cerdik pinter. Tah si kancil teh keur merenung we nya di jero carangka teh bari diuk cangugur gitu nya. Terus kabayangnya si kancil dina jero carangka gitu tah. Ai teu lami si kancil keur ngalamun gitu. Aya sora korosak. Ai pas diliuk aya anjing tenapi gogog gitunya ngalewat kadinya. Ari si gogog eta pas ngaliuk kana carangka nyakakak seuri ha. Kunaon maneh kancil bet di kurungan kitu. Itu kacaturkeun si gogog etanya. Si kancil ngareret semu sinis bari nemalan. Ya naon gogog bari jeung ngaledek urang. Tuluy temal deui si gogog eta. Kunaon maneh kancil bet di kurungan. Salila si gogog eta keur nanya kitu, si kancil mikir kumaha cenah carana ieu sangkan urang bisa leupas tina kurungan ieu. Kusabab si kancil cerdik nya pinter si kancil boga akal. Nah gerentes nah hatena kieu cenah ditipu ku urang mah cenah. Nah hate si kancil tuluy kieu si kancil teh jijig lah ulah ngaganggu urang saur si kancil teh. Urang mah arek dijieun minantu ku Patani arek dinikahkeun jeung budak Patani anu geulis kitu kasauran si kancil teh. Atuh si gogog teh bolotot bari ngomong, naon kancil nu bener maneh arek dipiminantu ku si Patani. Tuluy si kancil ngajawab, bener cenah da urang mah tos kasebut pinter cerdik urang mah. Tuluy si Patani teh tadi ngajakan ka dieu supaya abi daek nikah sareng urang kalihna anu geulis. Kitu kasauran si kancil teh. Ari si gogog eta teu narima. Tuluy si gogog eta ngamuk, kancil maneh mah teu pantes dipinantuku Pak Tani. Budakna anu geulis eta mah mantesna ge jang urang. Kitu kasauran si gogog ge nya. Teu lila si kancil ngajawab, haliklah ulah ngaganggu urang. Urang mah cenah geus betah di dieu. Da urang mah arek dipinantu ku si Patani. Balik jijig gogog balik jijig. Kitu kasauran si Patani. Tuluy si gogog eta ngamuk, halik kancil sia lamun maneh teu nyingkah ti dieu ku urang gegel teh cenah beuheung maneh nepi ka getihan. Kitu kasauran si gogog.
Tuluy si Kancil ngomong kieu, "Mau urang mah arek di dieu, urang mah arek jadi minantu patani." Gitu kasauran si Kancil. Tuluy si Gogog eta keukeuk. Da sangka anak si Gogog eta mah nya si Kancil teh arek dikawinkeun ka budakna patani. Percaya we nya si Gogog eta teh. Padahal mah eta mah tipu dayana si Kancil gitu. Eta mah tipu dayana, da cerdik teh ya kapan si Kancil. Tah tidinya si Gogog teh ngamuk. Cenah kieu, lamun maneh henteu kaluar tidinya ku urang digegel beuheung maneh. Tuluy si Kancil ngajawab, ulah cenah ulah digegel Gogog. Ieu we mah sok maneh pindah ka dieu. Tah cenah tubruk ieu cenah ieu carangkana ameh murag batuna. Sok maneh cenah pindah ka dieu. Kitu kasauran si Kancil teh. Tuluy we ku si Gogog eta teh dirinukan da si carangkana teh, dirinuk gitu nya. Murag we batu paninihan carangkana teh. Tuluy si Kancil teh kaluar. Tidinya teh tuluy asup si Gogog ka jero ngagantian si Kancil. Tah kitu. Atos heula ujang-ujangkeun enjing urang tepang deui dina dongengna Mas Il nyaeta si Kancil anu maok bonteng. Ngeun ayeuna mah tos beunang ngeun kalah si Kancil nipu Gogog gitu nya. Enjing urang tepang deui dina dongengna Mas Il. Mudah-mudahan sadayana sarehatnya teu kenging hilap saacan bobona gosok gigi heula teras abdas heula ameh obo urang dijaga senantiasa ku malaikat. Mudah-mudahan sadayana sarehat supaya enjing tiasa ngadangukeun deui dongengna Mas Il gitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.